sebelangkan. Aduh aduh junjunan harian dinten ieu urang ditepangkeun deui tepang deui du imut deui imut lucu anu kagelem. Aduh aduh junjunan ku teu teuingkeun dinten ieu urang ditepangkeun deui tepang sakali abdi teh janji tepang kadua hate marojeja tepang katilu abdi teh rindu. Aduh aduh harita suku muyu tepang sakali abdi teh janji tepang kadua hate marojeja tepang katilu abdi teh rindu. Aduh aduh salira lucu kumuyu. Aturan kanggus keluarga besar Ais Panampi Sriwan Sriwati sekalian hadir di atas samurik laguna. Bapak Hajat di atas samurik laguna ya. Patepang anu munggaran hati abdi asa sesebelakan. Aduh aduh junjungan ku harian dinten ieu urang ditepangkeun deui tepang sakali abdi teh janji tepang kadua hate marojeja tepang katilu abdi teh rindu. Aduh aduh salira lucu kumuyu tepang sakali abdi teh janji tepang kadua hate marojeja tepang katilu abdi teh rindu. Aduh aduh salira lucu kumuyu. Samar bajauh dina kemunan tapi nah durian mah geuning masket miharep ular rek pegat sing panjang tali durian. Iya mantap. Tekalis sawangan pinuh lamunan tapi naha durian mah geuning masket miharep ulah rek pegat sing panjang tali durian. Junjunan masih percaya Rasulullah ngarasa cancaya abdi rek sejak bumela satira salalina sugan bae katarima pangasih abdi nuhina. Najan urang ayeuna geuning pajauh ulah ngaca di bang balu salira ulah rek kalu ulah honcan nu kencang sanajan raga panggang ulah mungkin kapan dengan sing panjang tali durian.
dengan tuang lena ibu-ibu bapak-bapak menuju latrina hiji tembang runtuyan calung di Neng Icalibra sana itu pengerawit 78 Lawas cerita kuradaan saraya anu mungkaran nanukeun asik gamelan telas sanajan ukur nyolangan potret ingatan satya rek babarengan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri jua jangan sorangan honcewang hati laleuang demi asih dipeperi demi tindengan dipindahkeun sangka becalir janji kapiatur iya kapiatur laras pisan aya pemunut eta teh